Allahu Akbar. Alah, rumah tangga jeung si Ijem anu geus sakieu lilana. Ai syariat mah heuh jiga bahagia aing teh. Saliwat mah. Alah, keur si Ijem menangkeun dewek bagja da dewek memerana. Eta ku adatna, aing adatna ampun batur mah deungeuna teh grepek. Peda katanya paling minimna lauk menang nyair. Da si Ijem mah tangka sampo di kulub grepek pikir ku si leuing. Won. Heeh. Ayeuna mah ku aing di ngaranan si Ijem teh. Ya. Si Ijem bin Tulub Keller. Peda celina juga Tulub Keller. Heeh. Alah, si orangnya hidup di dunia. Lamun syek dipikir dibulak-balik, dipapai dirasa-rasa ku dewek. Heuh sok gegebegan. Dumeh eta kajadian di Rengas Dengklok. Heeh Karawang. Tuluy di Situ Bono. Can di Situ Cileunca. Can di Situ Bagenit. Lain di Situ Bagenit mah pantas nyeng cele di Lagaleng. Si Mamang Boim. Sundrugeun ku si Saswa. Alah. Can di Tasikmalaya euy. Tasikmalaya kamari. Heeh. Kajadian anu sarupa kitu tadina lebah dia cing jadi eunteng keur urang sararea. Bener. Nu matak di mana aya model kitu teh kade ulah kababawa urang mah. Ulah kabawa. Sabab naon? Ai keur oknum mah ngeunah seuri. Garepek pikir. Seuri pihak katilu mah. Ai gojurut-gojurut teh resep. Jadi manehna mah pihak katilu mah oknum-oknum mah nyaeta naon? Sedih lamun manehna teu ngadeng ribut. Yang kesempatan. Heeh. Da eta nguseup dina cai kiruh teh eta. Komo lamun nguseup dina Cikiih garepek pikir. Ada masih rama tuh. Ya resep sawah, coba resep sawah. Resep siswa tuh euy. Aduh. Ampun cing. Pamajikan dewek dititah rumah wadah ai balik teh teh cai na eta teh piring gelas teh pareureupeus kabeh. Lain kumaha ngumahna. Teuing. Si Ijem kalakuanana geus rupa-rupa we deui aing. Heeh. Naon? Arah ningali akan teu boga gawe. Heeh. Pan si Ijem teh digawe pabrik. Pabrik kitu akan. Heeh. Digawe pabrik pipilueun geura ka batur. Ai gajina teh 200 perak 3 bulan. Mun asa gede grepek pikir ku si laing. Lain uyuhan dae. Kamari mah kabawakeun manehna teh unjuk rasa. Aduh. Ai digawe geura di pabrik coklat. Ari unjuk rasa kadinya. Mana Kang? Nekep ieu ka toko mebel. Lain burukan DPR bener. Heeh. Peda aya aksaraan. Kawas nu heueuh anak. Si Ijem kawas nu heueuh maca koran. Aya aksarana teh dibalikeun. Aya dibaca deklit. Teuing. Aya diceresek ka koran gara anu dibaca pipiti. Jam. Ya. Ini deket. Atuh tadi ge. Ada ngekun wae tadi ya keur akang ngomongkeun uing ge. Heeh. Kadenge di mana Ijam? Ngadengekeunana di mana maneh teh? Apa di ditu di Bojong Loa? Di jauh.
Kapamajikan teh tari mana ku akang mah. Nah tadi mana kumaha dewek Sakalian awewe digawe hayu diomong-omongkeun diraug. Tekokan jam. Aya kadua nganuhunkeun ka awewe teh. Awewe aing teh nuhun geulis kirang barak kitu mah. hayang disebut geulis Aya disebut mama. lain itu pakaian aing nepi ka rarangsak itu di istri ka teh kumaha nepi ka barolong. Oh, eta akang, apaan batura make gosokan teh panan, gosokan naon ngaranna teh make seterun teh. Heeh. Ayo ingat apaan urang atuh boga. Na kunaon teh atuh di istri kana? Oh nya make kaleng eta we. Paling-paling kerantang. Anu rarangsak teh ya. Paingan di istri kana teh ku kareng nu rangsak. Seneng botak. Ai ka awewe mangloh wae. Ai taeun teh. Lalakina teu ngimankeun pisan ka pamajikan teh. Teh gimana kumaha? Oh nya jelema mah kudu boga pikiran kieu we ka awewe teh. Kumaha? Kapan batur teh usaha maraban anak pamajikan geuningan. Sasieur sabunyeur dikumpul-kumpulkeun. Nah, dan narimakeun pan boga pamajikan teh beuki sieur jeung beunyeur. Maha we jelema mah. Aduh, ampun si Ijam. Ya Allah, pisan tambang kirimanana ka pamajikan teh. Pamajikan mah ngarep-ngarep bae gitu. Oh, coba ayeuna geura lilikuran. Pan batur mah geus loba kue di imah batur. Ai di urang. Urang mah kantun ngacabrak we kieu di. Batur-batur sararuka bunga coba kalah kieu urang mah sing daraweung kieu teu kararugu sing ngarariung. Ngariung naon. Aduh, ampun aing. Lain ai sampo geus dikulub. Di mana aya sampo? Ora ai. Masa melak sampun tuh. Aduh, ampun si Ijam. Eta tetangga aing yang syurikeun. Nyampe yang syurikeun da tetangga da nyahun irah melak sampo. Apaan kamari menang meuli ti pasar nu 2 kilo teh nah naon teh ada sampun lain. Ih, sampo cenah majar teh. Nah naon gitu. Tunggul ampel. Jadi sampo cenah. Aduh. Sampo di mana? Sok paru-paru. Alah. Ampun Jam. Lain dari mana? Lain dari mana bogoh kene ka urang? Aduh. Gede duriatkeun itu jam. Ari masalah abdi mah. Aduh, nyebut iki gede derajat aing juga Abdi teh 100% mika cinta ka Aad. Tong bari meweh atuh. Kan emut waktu kapungkur urangnya. Kumaha? Waktu urang nyeun tali percintaan. Aduh. Lain patuker cincin urang mah. Naon? Tuker kancing. Ai cincin anu teu gablek. Lain ai mana ai sare ku urang ai sare dikekepan ku dewek Ijam geunan teu. Ih, asak naon mah nya. Beda hawana. Dikekepan ku akang rasaan teh bueuman ku akang. Geuman kumaha? Aya rai-raina kukurayeun. Pokona boga salaki ka juri. Lain eta hari janggot uing meunang nguruning, tuluy biji deui dikenakeun kana punuk Ijam kumaha karasana? Karasana jam. Karsana teh ieu. Ieu kukurayeun. Alah, urang tatarucingan Jam ah. Jadi tatarucingan aja. Sama sore. Heeh. Sore. Cek kolot baheula Jam ieu nya. Kumaha cenah? Papatah kolot baheula ieu. Jadi urang teh ulah sare keur tunuh. Ini? Ulah dahar keur lapar. Oh. Maksudna kumaha cing Jam sok? Oh, apaan ai sare ulah keur tunduh. Heeh. Oh nyamal daek sare itu tutunduh mah tuh. Dahar cenah ulah non? Ulah dahar keur lapar. Ulah dahar keur lapar. Heeh. Ngarek lapar di mana itu dak dahar di mana itu lapar mah. Heran ieu teh tadu kumaha sih? Kieu ya Jam dengekeun nya ieu. Kewajiban salaki mapatahan ka pamajikan. Nya? Nya. Sugan jadi pamatri ati, pamageuh kana galih-galih nu uning. Sebab naon? Ari salaki teh pamingpin ti maneh gitu. Ari jalu qawamuna ala nisa.
tuh nya nya jadi ari lalaki teh pamimpin ti laing gitu ti awewe jadi ulah syare keur tunuh teh hartina teh tingalikeun heula we nu tunuh ai nu tunuh mah jang jidug nya nya di mana dugna sareupna teh sekolot baheula mah cenah geuningan ulah syare sareupna sok disabet naon teh geuning sobat jurig kala sanekala apa sanekala kala heeh kala jengking lain kala naon kala naon sih Tabohim anak sanekala. naon sih artina sanekala oh teuing da aing kitu nyaho teh gebeja Tapi kolot eta kan. oh teh kolot baheula heeh jadi sareupna teh lain ngandung harti magrib nya jadi sareupna teh sadugna jadi ulah sagolerna jadi hartina teh ulah syare keur tunuh teh angeuskeun heula pengabdian kanu kawasa nya Tuh kolot mah. a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nya nya jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah teh kitu nya jadi di lebah dieu angeuskeun heula pengabdian angeuskeun heula ibadah kanu kawasa saacana sare teh ngarti ngerti naon cenah teu nyaho Wah asup ternyata. nu matak aing untung teh TBC ge boga pamajikan ka si jam Sarajan boga pamajikan ka Parut. tah ari ulah dahar eukeun lapar nya nya ieu udah ngeuna udah Lain. dengekeun heula juring Lawakan nempas nengekeun. ka kitu ye jadi ulah dahar eukeun lapar teh maksudna teh tingali heula nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek si banyo getara nawaran getara kadang-kadang deungeuna keur batur ge dicapluk nya eta anu hideung-hideung ye parang sana sama padahal mah endog hayam heueuh tak kitu jadi ulah daun teh Udah janji ulah kolot. ulah naon sih ulah naon teh tadi geuning we ulah dahar keur hayang ulah keur lapar ulah dahar keur lapar nya jadi tingali heula nu lapar mah janji kedewek yang kedewek teu nyaho barang haram teu nyaho barang eta teh meunang naon Nipu. nya meunang Nya. nipu nu matak pikir heula samemeh di dahar oh jadi Teu. mah dipigawe teh pikir pi akhirna kitu heeh memeh digawe teh pikir pi balitungeunana sabab bari manusia mah beda jeung sato jem gitu sato seperti anjing budug di jarian di mana paeh ngan ukur samet bilatungan tapi aya jelema mah sajabada ti bilatungan teh bakal aya balitungan dengekeun heuh wajib dewek teh mapatahan ka pamajikan oh nya nya heuh nyana Bener 3 bulan sekali. tuh gitu tah ayeuna pikir ku ijem nu matak ayeuna saacana sare teh urang tatarucingan heula ya nya ieu oh tatarucingan naon won tatarucingan cenah won pokoknya mah harmonis jeung pamajikan mah kumaha we carana Kudu-kudunya bungkul. teu kudu-kudunya hukul atuh ku seuri-seuri atuh Jadi bahagia makin. heeh tatarucingan euy jem Ku ijem. teguh ku ijem uing anu nebakna heeh teh akang anu narucingkeun heeh dewek nu narucingkeunana kieu ye sok ah naon sababna nya ye dengekeun Kejam. naon sababna tumila bau Cik. naon sababna tumbila bau Cik cek ijem naon. tumbila naon sababna tumbila bau nya eta mah tumbilana suganan kurang mandi beleguk atawa kieu we tatarucinganna ye naon sababna di mana nyoco tumila sok diamuan Sok. oh eta naon sababna nyoco tumbila di ambuan ai tumbila nyoco Tama. ai dipencet oh ai dipencet tumila teh nyoco nya ieu nya Curug. tuluy dipencet ku curug buruk tak sok diamuan naon sababna Naon jam. naon sababna nya kang aing nu nanyakeun Ijem mana tuh. oh akang uing nanyakeun ka akang naon sababna kang teguh ku si laing oh teguh teguh naon sababna kitu heeh
tung dira tadi pencet tadi di ambuan. Naon sabab nanya nya di ambuannya? Heuh, naon sababna? Nya hayang nyaho. Eta teh rasana ngat apa pahit, apa bau, apa amis gitu. Apa kesan, apa hasil. Apa-apaan nih? Apa-apanya dong. Kumaha sih? Ah, sisi. Sababna mah curugna irungan belegug. Irungan. Mentak dikairungkeun. Numatak dikana irungkeun. Eta mah bangga tata rucingan kitu mah. Kumaha mun eueuh irungan? Mun eueuh irungan kumaha? Naon irung? Apaan irungna dina beungeut? Lainnya curug. Kapan ai curug? Alah. Tong eta tata rucinganna. Namun nih jempling gitu euy. Tetanggana keur buka heula. Tata rucinganna etong eta bangga tah mah. Polok. Naon sababna mobil aya giliningan. Cek ijam naon. Nah, eta mobilna sukuan mah donan. Tununan gilinding. Hah? Sok mana ayeuna bebalikeun tarucinganna? Sok ah. Aing nu nebak. Akang nu neguh ayeuna mah. Akang nu neguhnya. Heeh. Naon bedana motor jeung monyet? Ayo. Naon Bedana motor jeung monyet. Heeh. Cek. Ari motor mah sok mawa monyet. Ai monyet mah tara ditinihan motor. Nya. Wah, ina tuh. Naon atuh? Ih. Naon bedana motor jeung monyet? Asin ah asin. Asyik. Heeh. Ayo motor mah Kawasaki, ayo monyet mah Kawasaka. Pintar. Ayo Motor mah kelas maneh. Hayam rintit nongeng ka langit naon? Beca. Beli pintar. Kumaha teh? Bingung dia. Hayam rintit nongeng ka langit naon? Beca. Nah, make beca. Oh, ai kitu, ai eta nu nonggeng saha? Anu nonggeng naonana? Heuh, naon? Untut naik tukang beca nu nonggeng. Oh, Namun jauh tina hayam rintit nongeng ka langit kana beca. oh nyai beca na apa nu keur lompang? Kan hayamna dibakar Apa hayamna dibawa ka nu beca? Oh, ka tukang beca teh nungri. Nungri tina naon? Ai nungri teh ngajerung kining bujurna. Bujur tukang beca. Ah, hayam teh aya di tukang beca. Di tukang beca teh ngakanan hayam di dina. Teu jauh jeung hayam bobogohanana jeung hayam. Lain. Ieu. Awe nu balik caca rucingan teh. si siapa mau turunan dia magelo. Alah. Jam. Ari budak leutik kamari pejit naon? Udah kletik nambah pejit. Udah kletik nambah pejit. Pejitan tadi tek tadi na meureun. Kumaha paragi. Jadi ngambah pejitna. Nah. Sok mana enak ka urang nanyakeun sok. Udah kletik nambah pejit naon akang? Botol. Oh, geuning jauh. Ki budak kletik botol. Apaan botol teh peupeus? Terus Terus jadi beling. terus Katincak ku budak. jadi Budak teh ngadengek. Nepi ka bijil pejitna. Cok, ya rek kumaha deui. jadi eta pejit teh bijilna mah ku botol. Cek aing ganya. Yo Kang, yo. Naon? Kata rucingan mah. Ah tukang dagangnya. Tukang beca upamananya jeung tukang beca deui tah. Gelut. Kang. Tukang beca jeung tukang beca gelut. Heeh, gelut. Jadi di sapi itu kusasan kebunang tah. Sarsan. Oh, ku Bapak Hansip kebunang. Buarang erek ngahajar aya tukang dagang. Naon tah nu bisa ngeureunkeun sok? Bisa ngeureunkeun eta nu pasea. Dun kawung. Dewale. Lain supaya eureun eta nu pasea teh jadi gitu. Erek nunggeulna. Jadi ku tukang dagang we eta teh patina teh. Eureunna teh pasea. Jadi du ditanyakeun ka dewek naon? Heuh, tukang dagang naon anu bisa ngeureunkeun eta nu pasea? Tukang dagang naon nu bisa ngeureunkeun pasea kitu? Cek akang gitu. Ayo. Senok. Ah, tukang pajangan.
Dua pajangan kah? Tukang pajangan. Oh apa namanya gitu pajangan jadi Anu dagang figura. kan jadi terculus ulang aja. Cenah naon nu teu panas? Cina kareta. Sok ayeuna atuh ijem nanyakeun ka kuring. Cina naon anu teu panas. Plastik. Wah, Nah make uang. lain cina ka panas. Awan plastiknya bodas ewannya. Ah plastik ya aing mah yang plastik. Wah, jadi yang plastik wae. Oh, plastiknya plastik. Tah, kudu sareuneuh saiga jeung salaki teh. Alah. Dokter dah, Hah? dokter. Dokter. Oh, naon? Ayo, dokter naon dah? Babari tawa. Alah, gampang. Diperentok nyari cakak. Nah, engko mana nu nanyakeun? Mana nu ngajawab? Ini kalau misalnya lagi di pemajikan. Jam. Dengekeun eta suara adan ka dengeh teu? Gimana? Di mana? Ngadan. Mencari stasiun atau di masjid. Ieu teh geus beurang adan ka dengeh teu bieu? Tuh. Teu. Dak wae gen teu. Nyada uun ada. Dek kaca heula ya. Heeh. Alah.